alhamdulillah menang cau 2 turuy. Papangi jeung Mang Edi tidak disangka-sangka ya rezeki, rezeki anak soleh di mana we datang nama. Alhamdulillah. Jang lalaja Persib teh tah. Kaburu meureunnan asak isukan mah. Make karbit we, urang dibalur ku karbit lah. Sapenting ya asak. Teh dalam di barenging si Ijah si Mang Edi teh urang teh balikna. Wah. Bahayaeun we. Saya balik teh heula ayeuna beunangan enggeus padahal urang teh da teu niat papanggih si Edi teh si Edi na we keur di sawah neneng di mana teh kanyahoan mah ieu rek mere cau alhamdulillah tah menang 2 turuy nina reh ner kieu hitam pernik lah ieu nah ieu mah tinggal beli kopi nah 2 runtuy Mama Ahi udah ayo jeung naon teh kopi hideung lah nikmat. Persib mah pasti juara lah saha deui atuh bapak aing ieu rek dibawa nobar pasti raresepeun ieu beuki atoh nu nobar teh wah mana tinggal gimbungna nu alajo Persib wah pendukungna teh atuh di mana-mana Jawa Barat wah Persib nomor 1 pasti menang Persib isukan teh lah bon heula ah neang cau bisa aya mau bapakna can balik wae we kieu teh ka mana heula cenah aduh alamun can aya mau Neng eta mana di mana eta? Itu kabar urang atuh ah. Nah, satu kabar urang kumaha? Ieu juga cau urang ge beda aya nu asakan. Emang cau teh loba cau mana teh emang eta hungkul? Hanya tinggal atuh beda lah urang mah. Apa ngana barang sorangan? Diukum sia. Urang ieu mah kabar urang. Emang teh bebeja heula ge ka aing ah. Ngono sia mah. Bebeja atuh naon teh. Jadi gina urang mah capek kudu ka kebon. Nuhun pisannya neneng. Dadah. Loba ku sia. Edi, kau udah direbut Bang Edi. Ma Edi. Ma Edi, kau teh direbut ke dia geura Ma Edi. Jauh-jauh aing mah di kebon di sawah. Coba panas-panas, aing mah berat-berat dibawa. Ma Edi. Si Ijah me tega Ijah. Awas ya aing mah mun bawa gara rezeki si aing mau beres sa Ijah. Ijah, tega aing mah. Ijah.